Terus pangjebutkeun Indri bawa ka dieu, ceuk dununganna Ruswana anu geus aya di kamar hotel. Nitah ka Ruswana ngajemput Ingga anu geus diganti ngaran jadi Indri ku Leni. Mohon mangga Pak, ceuk Ruswana nembalan. Bari teu ngarti naon tujuanna dititah ngajemput awewe ka kamar hotel ku dununganana. Tah ieu nomor HP nanya, ceuk dununganna deui bari mikeun sacuil kertas leutik anu aya nomor telepon Ingga. Mohon mangga Pak, diantos sakedap, ceuk Ruswana nembalan deui. Meureun klien bisnis dununganna eta awewe anu rek dijemput teh, kitu geurentes hatena Ruswana. Tuluy nyakuan kertas di dununganana, leumpang ka parkiran basement hotel, muru ka tempat apartemen Leni anu jadi tempat lokasi ngejemput Ingga. Santai we nya, ayeuna mah hutang dirinya geus lunas ka abdi. Da kamari geus ditransfer ke DP-na 7,5 juta. Malah yeuh leuwihna 500.000 rupiah. Ceuk Leni bari mikeun 5 lembar duit 100 ribuan ka Ingga. Ingga teu ngomong nanaon, ngan saukur nampanan duit ti Leni, pikiranna geus teu puguh rarasaan. Duit dina leungeunna, duit panglaris keur manehna ngajalankeun pagaweanna keur nebus hutang ka Leni. Duit anu meuli diri jeung harga dirina anu dijaga ti leuleutik. Teu sangka geuning harga dirina ngan saukur dihargaan teu sapira ku lembaran duit. Ingga, sok geura milihan baju anu cocok. Tuh, pake we dina lomari, ceuk Leni nitah ka Ingga anu geus aya di apartemenna. Sok urang dangdanan sing geulis, tong heula pentah heula duit kurangna 7,5 juta deui, ceuk Leni ngomong deui. Ingga teu nembalan, ngan saukur ngoloyong ka lomari pakean Indri anu di jerona pinuh ku baju aralus jeung seksi. Sanggeus menang pakean anu cocok, tuluy dipake ku Ingga. Meni teu nyaman makena oge da Ingga mah can pernah make baju seksi samodel kitu anu marecet kana awakna, nembongkeun jelas kana tiap garis awakna Ingga. Wih, geulis Ingga, cocok pisan, seksi katempona oge, moal teu pingsan lalaki anu nempo ka didinya geura. Ahihi deudeuh, ceuk Leni muji Ingga anu katempona seksi jeung geulis. Ingga ngan saukur cicing teu ngomong nanaon, tuluy diuk di hareupeun meja rias rek dangdan keur tamu anu mesen manehna peuting ieu. Pikiranna beuki kumalayang ngahaya lamun dirina keur dangdan dina acara panganten jeung Ruswana. Meureun moal kieu kaayaan hatena ayeuna, moal sedih jeung bingung, tapi bakal bungah jeung ikhlas kulantaran dangdan keur anu jadi calon salakina. Tapi kanyataanna ayeuna manehna dangdan lain keur Ruswana, tapi keur batur anu saumur hirupna teu pernah wawuh. Tong ceurik atuh Ingga, yeuh maskara jeung blasona luntur deui, ceuk Leni anu teu hayang nyaho kaayaan hate Ingga anu rajet. Geus sababaraha kali Leni adangdanan Ingga, nyusutan cimata Ingga anu maseuhan mata jeung pipina ku tisu. Nyantai we Ingga, tong tegang, kege bakal ternikmati geura. Ulah poho mere servisna anu hade, ngarah klien teu kecewa. Sugan we mere duit tips anu gede jeung ngaboking deui. Ahihi deudeuh, ceuk Leni bari nyisiran buukna Ingga. Sakali ieu Lin, sakali saumur hirup, ceuk Ingga tegas bari ramisak. Mangga eta mah teu langkung dah hak didinya, tapi lamun hayang hirup kajamin mah bisa nangtukeun pilihan sorangan lah. Ahihi deudeuh, ceuk Leni seuri bari nyawel gadona Ingga. Asa ngaguru hatena Ingga ngadenge omongan Leni anu terus nyapirakeun ka dirina. Hayang malik nyarekan rarasaan mah lantaran geus ngarasa katipu ku Leni. Teu nyangka Leni bakal tega marabkeun diri ngajebak dirina dina jurang kamaksiatan. Terilik HP-na Ingga disada, aya nomor anyar anu asup kana HP-na. Meuni berat rarasaan hatena Ingga rek narima telepon teh. Lamun teu ditoelan ku Leni mah nitah ngajawab telepon anu asup. Halo, dengan Indri. Saya disuruh jemput sama bos saya ke hotel.
Saya udah nunggu di bawah pakai mobil sedan warna hitam. Cek Ruswana ngomong dina telepon ke Ingga. Tisaprak gawe, Ruswana karak boga HP, jadi teu apa lamun anu ditelepon nomorna Ingga. Iya, tunggu sebentar, saya segera turun. Cek Ingga nembal pondok bari nutup telepon. Selamat beraksi, ahihi, dedeh. Cek Leni bari nepakan pundukna Ingga. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, asa ngageber jantung Ingga, geuning geus nepi kana waktuna, geuning manehna ayeuna. Taya basa deui anu kaluar tina bibirna, tuluy cengkat tina diukna, moro kaluar panto apartemenna Leni. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Garantos hatena Ingga, bari ngalengkahkeun sukuna kaluar ti apartemenna Leni, asup kalip muru mobil anu keur nungguan dirina. Mitra pemirsa dongeng Mang Guru, Ingga mencet lift apartemen muru turun ke parkiran basement tempat Ruswana anu geus nungguan manehna rek ngajemput mawa dirina ka hotel manggihan dunungan Ruswana. Dina jero lift, Ingga ngaluarkeun kaca panon hideung jeung kerudung anu geus disimpen dina jero tasna. Pikirna rek nyamarkeun beungeutna ngarah batur eueuh anu apal ka dirina. Make kerudung nage ngahaja make anu rada buni pisan ngan saukur panonna we anu teu ditutupan teh kulantaran geus make kacamata hideung. Pikiranna ngaguruh teu puguh, rasa keuneunana sedih, sieun, bingung jeung pasrah kana kaayaan. Dina jero hatena sasambat ngagerwan ngaran emak anu jauh di lembur jeung istighfar nyebut asmana Allah hayang menta ditangtayungan. Dirina geus ngaku kaduhung jeung rumasa geus salah lampah jeung salah lengkah, geus kabawakeun ku arus dunya, geus ngagugu kana nafsuna anu hayang kawas batur, maksakeun diri sanajan teu mampu, anu akhirna keuna ku tipu daya babaturanna sorangan, nyuntrungkeun dirina kana jurang kamaksiatan. Sanajan kumaha oge resikona kudu disangeurepan dabongan salah manehna sorangan. Percuma kaduhung oge, sagalana geus kajadian. Rarasaan asa sakedeung pisan lift teh geus nepi deui ka basement apartemen. Bray pantolip muka, tuluy manehna ngalengkahkeun sukuna kaluar tina jero lift. Anu kabeneran eusina ngan saukur manehna sorangan. Luak liuk neangan mobil anu ngajemputna cenah sedan warna hideung. Kitu oge Ruswana anu keur ngajanteng di luar mobil. Nempoan wanoja anu rek dijemput ku manehna. Deug, duanana paadu teuteup. Ruswana gugupai mere isyarat manehna supir anu rek ngajemputna Ingga.